Halo sadayana Wildrang Enjing tepang deui sareng Abdi Adriel. Abdi ayeuna geus kelas genep di SD Santo Agustinus Bandung. Dina video ieu abdi bade ngajelaskeun tentang kaulinan barudak zaman baheula jeung zaman ayeuna. Kaulinan barudak zaman baheula aya bebentengan, gegalangsingan, jeung petak umpet. Sabab perkembangan zaman, permainan zaman baheula geus eueuh anu maina. Ayeuna mah barudak leuwih milih main HP di imana masing-masing dibanding main jeung babaturanana. Abdi bade ngajelaskeun tentang game-game anu dimainkan ku barudak zaman ayeuna. Ya, di dia aya anu main bola, aya ge anu main PWG. Kunci dikunci. Udah. Eta adalah game-game anu resep dimainkan ku barudak zaman ayeuna. Sekian video dari saya. Tur nuhun. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu